Analisis kalimah wawaran, kalimah pananya sareng kalimah parentah. Dijieun ku kelompok 8 anggotana Muhammad Aldiansyah, Tiasa Sajatnika sareng Zidan Ahmad Muhyiddin. Anu isi materina ngeunaan kalimah wawaran, aya wangunan kalimah wawaran sareng contoh kalimah wawaran dina hiji wacana. Aya kalimah pananya, aya wangunan kalimah pananya sareng contoh kalimah pananya dina hiji wacana. Sareng nu terakhir aya kalimah parentah. Aya wangunan kalimah parentah sareng contoh kalimah parentah dina hiji wacana. Wilujeng ngaregepkeun. Nu kahiji aya kalimah wawaran. Kalimah wawaran atawa kalimah deklaratif nyaeta kalimah anu fungsina pikeun ngawawarkeun, nerangkeun, netelakeun ngabejaan atawa mere informasi. Jadi lamun urang magihan kalimah anu di jerona nerangkeun atau mere beja atau mere informasi eta disebutna kalimah wawaran. Nu kumaha contoh kalimah wawaran teh? Contoh kalimah wawaran di dieu dicokot dina hiji drama nyaeta drama karikatur nu gelo. Jadi 10 contoh tapi orang pedar hiji wae. Nu nomor hiji nyata dialog budak nu eusina meunang Mang Atuy. Eta teh si budak teh ngajawab pertanyaan ti bapana. Pertanyaanna teh meunang saha eta jang? Dijawab ku budak nyata meunang Mang Atuy. Anu ngajelaskeun mere informasi ka bapana yen eta teh meunang Mang Atuy. Jadi lamun urang manggihan kalimah sapertos kitu, lamun aya nu nanya terus kurang dijawab, jawaban eta teh bisa kaasup kana kalimah wawaran. Sapertos kitu. Kalimah pananya. Kalimah pananya atau kalimah interrogatif nyaeta kalimah anu fungsina pikeun nanyakeun. Di dieu aya contoh kalimah pananya dina drama karikatur anu gelo. Anu kahiji, hade dak nyanyi teh meunang saha. Anu kedua, saha Mang Atuy teh. Anu katilu, di mana, karapatan mana. Anu kaopat, oh di dinya. Anu aya patungan duit sagepok. Anu kalima, naon cirina tah anu gelo teh. Anu kagenep, naon deui. Anu katujuh, sok ngocoblak teu. Anu kadalapan, aya naon. Anu kasalapan, naon eta. Anu ka-10, kumis abdi mah carang keneh, kumaha supados paranjang siga nu bapa. Kalimah parentah. Kalimah panitah atawa kalimah imperatif nyaeta kalimah anu fungsi utamana pikeun marentah. Di dieu aya contoh kalimah panitah atau napi parentah dina drama karikatur nu gelo. Anu kahiji, tah deuleu atuh. Nu kadua, titip surat jeung Bapak Kumis. Nu katilu, hayu kabur belegug. Nu kaopat, Bapak pangkat, bahaya eta jelma, kudu buru-buru ayeuna ayakeun sayembara, moro jalma jujur, hirup atawa pae. Nu kalima, buru jegal di imigrasi bisi kabur ka lembur batur. Nu kagenep, ngaku bae nyanyi ari hayang jadi pahlawan setra ganda duit mah. Nu katujuh, pikeun bae ka Pulo Tulang. Anu kadalapan, syaratna Bapak tong motong cariosan abdi. Salapan, tembak bae abdi ayeuna lamun abdi bohong. 10, meunggeus ya tong ngomong kitu. Lain urusan maneh, ieu mah urusan si ibu jeung budak ngora. Hatur nuhun kana perhatosanana. Teu heula video ieu dijieun pikeun nyumponan pancen mata kuliah sintaksis ti kersana Ibu Ratnawati MPD Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan.